Di mana, Mang? Oh. Apa belit ya? Nah, ngajar dong. Nah, ngajar dong dia. Wah, iya. Aisyah nangka dia. Kebukan layangan nih. Layangan. Atau mulai di dia ulah. atau udah angin digaradekeun tuh udah. Berarti dia SMA ada di itu tuh. Ari angin teh ulah digade-gadekeun tuh eueuh we ayeuna lah. Aing. Iya, di kanan pugu. Karena kemari Tuh gara siap potong kendaraan aing. yo aing buka deui hades ya. Anjing. Ayo we nya anu kitu. Kibar henteu. Aing. Kibar henteu sia teh. Dengekeun deh sorana coy. Anjing teh di sana. Bohong sia eta mah. Teradut ka aing sia mah. Oh, kehet. Mana? Duruk ya korek aya ya, duruk. Pamer we hungkul sadah henteu. Wah, ieu mulai ngalayangan. Wah, inget ngapus. Ayo we. Mawa anu kitu hibar hantu. Tuh, mana we suaraan? Oh, blok si donat teh mah. Ini si donat. Duruk we, duruk. Aing mah lieu teh 20 juta sih teh. Kemana di angin ge ieu teh? Bukan mah teh di karungan ku aing. Mana? Weng. Weng, males mah kitu atuh. Atuh lah sih wing 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 gitu tah. Haden gitu mah. Ayo we nyen. Ayo manehna sih kanan. Kita gerak tobat atuh ulah sok nyana masalah jeung aing teh. Iya pugu. Ayo we nyen masalah. Geus pugu nu aing geus hiber. Hayo we diadu-adu. Oh. Emang si aing mah ieu nah, lain. Layangan saha? Lain. Berarti sia. Rumah orang mah angin naik Mana di angin ge? Unu hiberkeun kitu. Sapi kieu aing. Bilang eueuh batur si aing ditai. Aing unu hiberkeun belah tongo. Di dieu mah loba tuh pesertaan atuh. Wah. Aing cangkeng yang meureun. Duruk ya, korek ya, duruk tah. Hiber but-but tugen waing mah. Duruk we duruk. Coba betkeun ini kitu mah. Geus. Hiber henteu. Hayo we make tulak tempom. Nah, ulah yang make tulak. Gara sia kamari. Tempo. Ai senare ke situ patut potongkeun ku aing. Gara sia ngebeletok nu aing. Balik ting. Kalau anjing kira kayak anjing karek ini serepet nih nyengsel gitu. Aing mah ipis. Karena kanal ting teh hiber kana teh. Gar. Ayo berak karena ngapunkeun deui lah. Ngapunkeun lah. Gaskeun. Manusia mana? Iya kalebak, angin kalebak, ulah hayang nuturkeun kalebak. Tuh anjing naon layangan katongo we hayo. Terus lem. Itu mah waduk. Layangan jawara tuh.
aing bisa kan. Oh, dalam nu aing ya. Lepas. Anjing. Goblok siapa? Siapa ngamimitian ke aing anjing? Balik siapa? Ah. Goblok deh. Aing karek hiber siapa? Tamang sia tadi itu goblok. Balik siapa? Ah. Ayo ngamimitian. Anjing sia. Woi. Woi ditekan sia. Goblok teh. Turut tekeun lah aing. Makan dulu itu. Aing sia malalengan aing. Tinggal itu, euy. Mana dulu angin anjing kelah butut ge sia teh. Apa? Anjing itu atulah ka di wae sia teh. Ah, balik aing mah tuh nu aing cicing we. Ah. Kemana nu aing? Lepok. Anjing. Awa angin sia teh. Anjing layangan. Sia naon datokeun ka aing atuh. Siapa jahat? Ah, balik sih mah. Kalau yang kalian ngapalin ke jahat mah. Eje, 2, 3. Ah, angin lagi leutik euy. Tuh, siapa jahil wae da. Jahil wae naon teh. Ah, dah. Tuh aing sia. Tak di. Ah. Sia teh beurang. Goblok, wae gotong. Anjir lah. Goblok sia. Yang aja gua kasih tahu sekali. Hirup, asep dawat hirup. Deuleu tuh nu aing gara siap pegat nu aing. Kalau yang ngejawara sih berarti. Aing beli mahal-mahal ye. Anjing sabaraha di mana? Goblok anjing. Iya. Baledog aing. Deuleu sapotongna anjir. Anjing sia. Tangan butut. Balik ting. Ieu teh karek ieu. Ngomong geus ieu nu naekeun. Dah, waduk lah. Meureun dilepkeun di luhur. Waduk lah. Layangan kos gitu. Kita ningali. Ah anjing si teh. Ngeus ka dieu. Paling diomean ku aing goblok sia. Ini can wae jeung aing si teh. Goblok teh. Itu siapa punungan Balik sih mau aing. punungan sama kita. Pengen aing babet. Nah. Awer si gajah mah modal anjir teh mah. Ya, bobot itu aing gede kana itu aing kita mah. Waduk lah. Gede kana itu aing kita mah lah. Waduk Aesaraan tuh, aesaraan. Daul kasih dipegatkan goblok. Anjing ulah anjing. Aesaraan tuh. Ya awal ku kasih dipegatkan. Goblok teh. Balik ya. Enggak tuh saya itu dah. Hirup, asep dawat, hirup. Waduk. Jadi ditutup tuh pakai kuku. Tuh, dua. Medok tinggalin gua asep dawat giling. Ding.
Woi, lembok woi, lembok gitu. Oh, nggak siapa nying wah ini kita Ini ayo wah ini kita sekundai segala layangan wah nying teh ayo ayo kan itu saya ke siap goblok disiak bro kan itu kalau tuh di situ di kebon woi sih woi jurus woi sih bukan naon sih teh lah ayo dia tah aing gitu sok ilmu itu balik gitu main layangan teh iya kayak lah pas ayo udah adu-adu sih mah balik guys